kumaha utus diamanatkeun ku Resi Guru Dharma Siksa yang urang kedah ngalakonkeun ngertakeun bumi lamba anu hartosna sasarangan nyejahterakeun alam kahirupan urang tantos urang moal tiasa ninggalkeun atanapi ngalepaskeun ieu tali paranti nu unggal tahun ku urang dilakonkeun dina kaping 27 Juni dinten Minggon ngagelar upacara ngertakeun bumi lamba di Tangkuban Perahu. Tos waktosna panginten kumargi waktos parantos mepet urang bantos ku sasarengan margi dina tahun ieu dina gelaran upacara ngertakeun bumi lamba anu ke-13 ieu urang masih keneh aya dina situasi pandemi dan pelaksanaan tetap prokes ketat, pendataan dari peserta wajib mengkonfirmasi sebelum puncak upacara dimulai. Mungkin nanti H-3 kita data sampai ke upacara di Babakan Siliwangi itu final berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Satgas Covid setempat beberapa waktu lalu. Itu meskipun kita di tempat wisata, namun untuk pelaksanaan sembahyang di ruangan terbuka ini tetap harus pendataan ketat karena kemungkinan akan hadir dulur-dulur kita yang dari luar. Itu yang kita prioritaskan untuk pendataan khusus seperti itu. Vaksin Nusantara itu lebih bagus saya pisan biasa didongkapkan entosna kurang periode kesiapan segala sesuatunya